Tadi nana mah hayang nempuk uwe, aleng, sugan bisa dibuka heula. Poek make kacamata mah. Cideung nu aya. Caam Kang decan hujan. Di jero tokona nyai. Di luar mah caang heuh ka harti bisa make kacamata hideung. Kalau di jero toko naon kaleng poek meureun. Nya matak abi ka dirurusuhan ogenan akang di kacamata hideung teh kan cuacana teh caang gitu, can hujan. Itu dulu dibawa nempuk poek kaleng kacamata hideung atuh ka era. Duh ka mana deui atuh Kang nya, yeuh. Abi geus bararingu. Tuh ka Uganda sugan nih aya. Di Uganda aya geura. Daerah mana eta teh Kang? Di kulon eta mah. Oh, warungna si Mang Udin? Didinya ya kan bisa, didinya bisa dibuka gitu. Uganda nyai, negara lain warung. Asa haliweuhnya Kang erek taun ayeuna mah erek lebaran teh loba kue palsu. Sang riweuh, nyai mah riweuh ka mah teu riweuh. Timboron dinu saksara pos uram ya Kang. Dinu bala leunghar oge kaleng we alus. Ari jarawan mah geuning opak Kang Minang. Ngebahas di eta si eta. Eta mah kahayang maranehanana, lain nang meuli kaleng eta mah. Cek akang tadi kaleng urut dieusian ranginang. Terus atuh akang erek meuli naon ayeuna ieu lebaran? Ah terserah kumaha nyai we. Sing teu meuli geus naon akang mah. Niki satu hari kitu mah nya Kang. Abi engke urang neangan heula we rada kabeh kulon anu cek akang eta. Sugan bisa nya. Ka mana? Eta ka tadi teh sa warung Udin apa warung Manggana? Uganda. Nya sugan bisa eta nya ka ditu heula. Hah? Sugan bisa atuh Kang nya. Sing heula nya. Oh nya tuh hari kitu mah nyai. Berarti nyai ayeuna ini tumpeng can hujan Kang. Ah ayeuna ini. Oh, kacamata bae nyai make kacamata. Nya bae lah teu naon. Dik. Atuh ek dicokot heula kacamatanya. Ini salin deui ya. Dua kali kan. Heeh. Uganda. Sama rukna naon Uganda. Uganda itu di mana kita? Apa ya? Dari masa itu dengan Uganda. Ah, hari kacamata abi di mana? Kacamata nu mana? Eta anu hideung geuning. Tempat tadi juru Juru naon? toko. Oh, nya geuning ieu aya. Hah? Naon deui? Ari Pak Uganda teh naik angkot pos sabaraha? Oh 10. Terus turunna di mana? Di Ger Noong. Nah, tidinya naik ojek. Oh, nya tuh hari kitu mah. Yang ini tuh nya Pak. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini ngerti itu ke Uganda sih.